rupa-rupa wujud manusia kereminuhan diri dina sagala rupa carita kahormatan jeung kakayaan cimaka rejeng cangcaya pikeun hirup jeung uripna napas ngurang bagja dina rupa neraka dunya diwirnu dipulas ngipsi cinta di tukeran harta imut palsu pinuh nafsu pangharepan kosong poe isuk kumabehna naon hartina kabebasan naon hartina kamardikaan mun hirup diancam cangcaya pikir sabab ieu panjara dunya peting dias ku bulan maghfirah taya hartina mun nyawa diwejek lapar salega langit pinuh ku citangis pangharepan kosong poe isuk kumabehna innalillahi asal ti anjeun mulang ka anjeun tamat hiji carita cucu dunya isuk pageto lahir rupa wujud manusia ngan jadi cocoan nafsu birahi
sebab ieu panjara dunya penting dihias ku bulan maghfirah aya hartina mun nyawa diwejet lapar salega langit pinuh ku cimata panjara awor jeung ungapna innalillahi asal ti anjeun mulang ka anjeun tamat hiji carita cucuk dunya isuk pageto lahir opa wujud manusia ngan jadi cocoan nafsu